Umat Nabi dicawisan di surga 7 golongan, kahiji jalmi nu noman geto tobat ka pangeran, kedua jalma berehan sodaqoh teu ditembongan, katilu nu unggal dinten salat duha didawamkeun, opat tukang berjamaah sanajan seueur kariweuh, leungit harta henteu susah batan tinggal berjamaah, ari anu kalimana resep ngumpul jeung ulama, ngadangukeun pituturna hoyong bagja akhiratna, ari anu kagenepna nu ngocor cai panona banget sieun ku pangeran, dosa alit ditobatan, ari